Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisah. Wadupina sareng dipendem saha Abu Bakar khalfa Rasulillahi dipengkereunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muakhiron halna anu munur qalilan saeutik anin nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadupina sareng dipendem saha Umaru Sayyidina Umar inda koda mai Abi Bakrin sandingeun dampal sampean dua na Abu Bakar payakunu tuluy kabuktosan non su Umaro mastakana Sayyidina Umar eta musamitan anu meneran li koda mai Abi Bakrin kana dampal dua sampeana Abu Bakar khorijan halna anu kaluaraan musamati kodamin nabi tina meneranana sampe dampal sampeanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadihil kaepiatu sareng ari ieu kaepiat eta asharu anu pangmasyhur eta asharul kaepiati pangmasyhur masyhurna pirang-pirang kaepiat as-sabai anu 7 itu kaepiat. Wal kaepiatu saniyatu sareng ari kaepiat anu kadua eta anak kubro nabi sanyana kuburanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta mutaqaddimun anu narimati heula. Wa Abu Bakrin sareng ari Abu Bakar eta suhu ari mastakana itu Abu Bakar eta baena katipai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tetep antara dua walikatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru sareng ari Sayyidina Umar eta suhu ari mastakana itu Umar eta inda rijlai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tetep sandingan dua sampeanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kaifiyatu salisatu sareng ari kaifiat anu katilu eta anna ro'sa Abi Bakrin sanya na mastakana Abu Bakar eta inda rijlai Rasulillahi tetep sandingan dua sampeanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru sareng ari Sayyidina Umar eta khalfa dhuhrin Nabi tetep pengkereun tonggong na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kaepiatu robi'atu sareng ari kaepiat anu kaopat eta anak kubro nabi sanyana pakuburanana Kangjeng Nabi eta amamahuma tetep aya di payuneunana itu Abu Bakar sareng Umar. Parijla Abu Bakrin mangka ari sampean duana Abu Bakar eta inda ro'si nabi tetep sandingeunana mastaka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru sareng ari Sayyidina Umar eta inda rijlaihi tetep sandingan dua sampeanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kaifiyatul khomisatu sareng ari kaifiyah anu kalima eta anna Abu Bakrin sanyana Abu Bakar eta khalfa Rasulillahi pengkereunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Umaru sareng ari Sayyidina Umar eta khalfa Abi Bakrin tetep pengkereunana Sayyidina Abu Bakar. Wal kaifiyatu sadisatu sareng ari kaifiat anu kagenep eta anna ro'sa Abi Bakrin sanyana mastakana Abu Bakar eta inda rijlai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tetep sandingan sampean dua
na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waro su Umaro sareng ari mastakana Sayyidina Umar eta inda rijlai Abi Bakrin tetep sandingeun sampean duana Abu Bakar. Wal kaifiyatu sabiatu sareng ari kaifiyah nu katujuh eta anak kubro Abi Bakrin sanyana pakuburanana Abu Bakar eta kholpa qabri Rasulillahi tetep pengkeureun kuburanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabru Umar sareng ari pakuburanana Sayyidina Umar eta inda rijlain Nabi tetep sandingeun sampean dua na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhir riwayati sareng ari ieu pirang-pirang riwayat eta mah perkara ada anu ngalianan itu emma al ula kana anu kahiji wasaniata sareng anu kadua asa ni duha ari pirang-pirang sanadna itu hadhir riwayat eta doi patun anu lemah. Wal asharu sareng ari anu leuwih masyhur eta al ula riwayat anu kahiji kama sapertikeun perkara takodama anu parantos kalangkung itu mah apada maedah kendalika kana itu kaul saha Abdul Mu'ti As-Samlawi Wata takidu sareng kudu nekadkeun anjeun watu sodiku sareng kudu ngabenerkeun anjeun annahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sodikun anu bener wa muhikun tegesna anu bener fi jami'i madina sakabehna perkara ahbaro anu ngawartoskeun Kangjeng Nabi bihi kana itu ma minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum wal umuri sareng pirang-pirang urusan al mughayyabati anu disamarkeun itu umur bal jami'u aqwalihi balik ta'ari sakabeh pirang-pirang dauhanana Kangjeng Nabi ucapan wa illam takun sanajan teu kabuktosan itu aqwal eta anillahi nampi ti Gusti Allah taala fayal zamu mangka eta misti na ka urang sadaya naon al imanu iman bidalika kana itu jami'il aqwal. Paman mangka ari saha bae jalma eta ankaro samangsa-mangsa ingkar itu man saean kana hiji perkara mindalika anu tetep tina itu aqwal wa kana sareng kabuktosan itu eta makluman anu dikanyahokeun minad dini tina agama bidoruroti kalawan nemra kafaro mangka kupur itu man famin dalika mangka eta tetep tina itu ma ahbaro ae mimma tegesna tina perkara ahbaro anu ngawartoskeun Kangjeng Nabi bihi kana itu ma adabul qabri ari siksa kubur wa huwa sareng ari itu adabul qabri eta adabul barzahi siksaan anu aya di alam barzah udipa diidopatkeun itu lapad adab ilal qabri kana lapad al qabri li annahu karana sanyana itu adab eta al ghalibu anu ngalindih wa ila sareng lamun henteu al ghalib fakullu mayitin mangka ari saban-saban mayit ari sakabehna mayit aroda anu ngarepkeun saha Allahu Gusti Allah ta'dzibahu kana nyiksana itu mayit eta anala keuna hu ka itu mayit naon ma perkara aroda anu ngresakeun Allahu kana itu ma bihi ka itu mayit kubiro naha dikubur itu mayit lam yukbar atau henteu dikubur itu mayit walau sulibat sanajan disalib itu mayit guriko atau dikerem itu mayit pibahrin di jero lautan akalat atau ngadahar
Huka itu mayit naon ada wabu pirang-pirang sato au uhriko atau diduruk itu mayit hatta soro nepi kajadi itu mayit eta Ramadan jadi lebu waduria sareng diaurkeun itu romad firrihi dina angin wayakunu sareng kabuktosan itu adab eta lil kafiri tetepikeun jalma anu kafir wal munafiki sareng jalma anu munafik wa usotil mukminina sareng pirang-pirang jalma anu doraka anu iman kabeh walihadihil umati sareng pikeun ieu umat wa ghairiha sareng salianti ieu hadihil umat wa dalilu wuqu'ihi sareng ari dalil tumibana ieu adab eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala annaru ayat annaru kana neraka yu'raduna diasongkeun itu ladina alaiha kana itu nar guduan dina isuk-isuk wa asian sareng dina sore-sore wa naimuhu sareng kanikmatan kubur ail qabru tegesna kubur famin naimihi mangka eta tetep tina sapalihna nikmat itu kubur taosiuhu ari legana itu kubur waja'lu kondilin sareng ngajadikeun lampu pihi dina jero kubur wapathu tokotin sareng mukakeun jendela pihi dina itu kubur minal jannati anu tetep tina sawarga wamtila uhu sareng pinuhna itu qabru birroihana kalawan sesengitan waja'luhu sareng ngajadikeunana itu qabru raudotan kana patamanan min riyadil jannati tina pirang-pirang patamanan sawarga wa kullu hadza sareng ari sakabehna ieu nikmat eta mahmulun anu dipanteskeun ala hakikotihi kana hakikatna itu qabru indal ulama mungguh pirang-pirang ulama afada maedahkeun hukana itu hada saha Abdussalam Al-Luqani wa su'alul malakain wallahu a'lam bishawab.